Waduh, panggil naon itu ngalut amat. Kek. Ngalut amatnya. Ngalut amat eta. Kumaha ye? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bo. Iya orang ye, ratu nama ye. Lain doang anak bonsel amat melingkung ngalut kieu ye. Aya naon ye? Kadia coba kadia. Ih, embung dah eta mah naon ja doang balik mbek gitu. Balik mbek meureunya. Lain kumaha janganan ye. Hayu ngomong jang. Minta kula sok bakal ngakan jantung, mantek sok jantungeun. Lain terus sekolah can ye. Terus sekolah bener. Coba hiji sabaraha? 2. Oh nya. Coba orang tes coba nyanyinya orang coba. Ayo 1 2 3. Bangkong ngaluncat sawah wangun bala digur sekolah desa saban ngajar jarum palagi ngaput putri galis lisung kadua ngalu luhur kapal udara agak di Jakarta tahun 20 hiji haji leka Mekah kahar 7.000 buah menang lauk menang muter terus kacik kampek perek buah kabembem irung pesek pipi tembem woi bisaan bener. Lain ngomong-ngomong ngalanan ya ngalasimut jeung naon hati-hatinya kata begitu tuh ngalanannya sok mangga kali tuh jangkrik simut gaang ge ala bae lumayan. Waduh ayo kali tuh pingpin kumaha pingpinan ieu ya. Tuh balager eta budaknya. Iya penerus generasi urang. Oh mudah-mudahan ya wagen ka dieu ya eta budak empu lucu. Acantel haus amat ya. Oh neng amoy haus. Oh ke calik keula di dieu nya antosan di dieu calik na. Waduh haus ke antosan ke sahanya nu neuk dititah yo. Ih kebeneran Neng Herti ka dieu geran lumpangna pangpeserkeun cai nginumnya cai nginum aqua gelas jeung wapernya nah peserkeun ka ditu geran lumpangna Neng amoy haus yo geran karunya Neng amoy hausnya. Oh acantel ge haus di kamari can minum kek keritah budaknya kek sugan radio ya. Oh alhamdulillah atuh nuhunnya. Tos nuhunnya Neng. Oh Neng amoy haus cos oh di mu gelis kek ku acantel colokeun heula mu aduh ngeunah Acantel ge aus kan? Yeuh minum. Ih ngeunaheun amat sih panginumkeun gak? Gina di imamnya di imam. Ih ngeunaheun amat sambil langsung mah ayo iya sambil diuk maksudna ulah sambil langsung nya ayo. Ieu di imam. Ieu aduh ragag teuing lah. Aya nu hayangeun. Ieu arana kue saper waper. Sosis amat. Coba acantel hayang. Ih, ngomong-ngomong urang neuk ka imah wapangulon nya. Jadi kumaha saepkeun heula ge? Kita saep urang kanu wapangulon nya. Entos ah. Entos? Ayo ke, aduh, ragag deui. Ayo. Ih, bikin air kamar mandi. Karsa amat tuh si Amoy. Kamananya? Tangan sugan panggih. Amoy.
aku teka denge ieu Cilina. Tapi di mana ya? Ke. Oh. Lan. Kadieu. Kadieu Lan. Kadieu. Ih, kadieu. Wih. Di mana, Gelis? Di situ di mana tuh? Lain ieu. Jangan saha ti tadi. Dengan si Amoy. Pengaruh CS namanya. Bung Pisa jeung CS namanya. Ngomong-ngomong tos di mana ya? Tos di situ. Oh, sengaja dengan Amoy. Ayeuna kieu. Kieu kan. Cantel jeung Neng Amoy nekan Wa Pangulon. Kira-kira ieu mah Neng Ulan. Nek elo mal nek milu mal. Milu. Oke, ayo. Ngomong-ngomong ada sama mana ya? Yang bicara dah kieu ya. Tadi nama arek kanu Wa Pangulon. Oh, mohon. Berhubung berhebeng aya ti dieu atuh kumaha deui lah mending ti dieu bae. Salik urang tadi nak ngobrol kieu urang rasa urang amat ya. Neng Amoy, salik. Waduh. Lain eta mah nih bagus amat eta Bu. Ingat kena hilir beng 100 mah. Model selebriti. Ya. Oh, kitunya. Mohon. Lain eta neng Amoy jeung neng Bulan berem amat kincuna. Beuh, atuh ieu mah gintu mahal. Lain doang terus nekuk anak kotok atas. Lain. Untuk anakan. Ieu mah tas nyepah. Oh, nyepah beuki nyepah mah atuh loba di sini uwa. Mohon. Deket saung, tangkal seureut. Kamari ge daun kempoli. Pepe. Oh, hade bae nya. Lain ngomong-ngomong heubeul amat ieu. Atuh biasalah, ari boga kabogoh mah jalan-jalan lah. Lain uang haturkeun nuhun ieu atuh neng Amoy ya isna atuh caket kajang cantel. Mohon. Atuh kan mere tambah ieu ka uwa. Masalah eta mah bae, Ya. udah gandeng-gandeng gitu kumaha. Oh nya. Nya mohon kahar di tu ageh nya atuh itu mah. Lain ieu nek anu uwa maksudna Tadi nama Ya. berhubung aya ti dia atuh tos ngobrol di dia bae urang teh. mohon tuh atuh urang ngobrolna ieu maksudna mah uwa mah teu ngarti ieu. Maksudnya kieu, Nya. di dia masih kaingetan keneh. Ka saung wa eta nu ngaranna Mantang Borosot. Mantang borosot mah atuh aya. Pugu ieu yo. Kabogoh abi hayang jasa kan Mantang Borosot kieu. Oh nya, atuh Betul. aya di uwa eta mah gelelede buahna dutunah teh maksudna mah. Bener. Eta mah mantang borosot mah sabulan setengah jadi buarkeun ku guru dutunah. Sampai kelapa. Ya, Mantap eta mah. Atuh lain tambah salimba ieu Beuh. gagahnya. Waduh, geus yakin moal babogoheun Neng Amoy. Koneng lampu yang itu Waduh, lain koneng lampu yang deui pokona mah sedap. ngomong-ngomong apa neng bulan saha kabogona. Neng Ulan kabogohna saha deui? Saya itu minang tua. Alim. Oh, uang ya boga anak. Tapi nak kuliah. Di Lebok Noong. Ke, amun teu salah arana eta mah awewe. Atuh muhun, atuh. Teuing keur kuliah ieu eta mah Oh, di Lebok Noong jurusan UKK. naon kakak? Usaha kukurusukan. Dinyaho lah. Zaman kuari mah jang cantel disingkat bae. Uwa ge teu ngarti kana bahasa batur dikarenakan disingkat. Uwa ge kuari bahasa disingkat nu pati mangarti urang sabodo amat batur mah teu ngarti los. Bener. Nya. Karena uing-uing teu ngarti. Nya. Pokona mah kitu kuari mah zaman gaul. Urang ge ulah eleh siap Bener. gitu. Neng Lain Amoy ngomong-ngomong arek ka uwa, tadi nama. mending ka suang uwa bae ka ditu. Engke bae lah berhubung kan waktu tos sore iya. Lain ayeuna mah nek dipanguarkeun caus saturuy mah aya sugan jeung beuti dangdeur. Engke eta mah iraha bae nya. Nah. Berhubung iya kan waktu tos sore, pasti kan Neng Amoy bade eueuh. Oh, tos sore. mohon. Ngarti ulah kana budak ngoramah. Mohon Ya. bisikan nyo sorangan pan. Boh, Ya. kolotna galak. Nya. Yang manggung bae. Nya, babari kolotna mah pokona mah dipasarkeun rokok bae. Lamun indungna kusepaheun. Bener. Nya, di balanjaan intina mah. Oh, tapi jangan kita. Oh, atuh eta mah gampang urusan nu kadua nu katilu. Nu eta mah engke hubungan jeung ulah ka saung eta mah. Oh, gitu. Kuduna ulah mamawa Neng Amoy jeung Neng Bulan urusan eta mah. Sorangan bae. Nya. Boleh ai kitu. Nya. Nah. Atuh kamayangan Neng Amoy nak ieu mah atuh jeung Neng Bulan.
Lain meni gelis amat itu nyeneng bulannya. Boh. Masya Allah, Neng. Meni duang bulan kaburangan bae. Boh, pokoknya mah anu iya sedap duang Ya. kulkas. Ya. Anu iya beuh kabuka abi ngablah moy pokoknya mah. Percaya mantap. wa pokoknya kos kadu montong. Beuh, Ya. moal ba abi kabumbulangan. Ya. Ih, nyanang namanya. Mohon. Hmm. Laras dia tidak kasih wa. Itulah kayak bae. Oh, Kita mah mohon. hira-hira bae insyaallah. Mohon. Hari Ya. itu mah mohon. Ieu mah berhubung berhebeng ieu mah. Ya. Sana kitu sono ieu nya. Ya. Mohon. Ieu teh sore. Ya. Besi ieu di tangan ku mana galak masalahna. Ya. Tuh, 2 Ya. hari mau bongong we. Gitu. Jadi badai pamit bae. Oh, mohon Ya. mah hari gitu mah mohon. Neng Amoy, pamit yuk. Yuk. Punten ya. Mohon. Aduh. Masya Allah. Ya Allah, lu kena gemeni lesang kitunya Tuh. sama parawan. Pokoknya mah leungeunna mah lesangna. Buang jalan menang karak ngares. Nah, Waduh, ini sore ya ngomong-ngomong tuh sore. Kamaran ya mohon ya. Oh iya budak dia aya Deden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Be. Lain. Airan ya ayeuna Neng. Coba ka dieu. Hah? Terus mareunang simetna. Oh, laju arek ka mana ya? Mohon. Nya besi nyare ieu besi ku kelong wa mah besi lain naonnya arena kuih mah nya mohon atuh mangga arena kuih mah mohon mangga arek sasalaman deui ayo di dia ya tuh terus ieu gegedugna ya ih 200 kuuk Waalaikumsalam ieu Neng sing hati-hati di jalanannya sebab belum kelong di urang menangnya hati-hati Neng gelis sangarana. Oh Dita meni bagur amat ning ditanya. Hati-hatinya nengnya gelisnya. Karunya amat nya. Allahu Akbar. Mohon uang anak balik ya tuh sore ieu.